Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kumaha? Saya teh punten ya para wargi nembean nganggo nu kieu. Lalieur resan ya. Lalieur harudat. Atas ya, siap. Para wargi rahimakumullah, silaturahmi simkuring dina ieu enjing-enjing. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat zahir sinareng batin. Kalawan mudah-mudahan sadayana dipaparinan katenangan kali kabingahan ku Allah Subhanahu wa taala. Aturkeun nuhun ka sadaya jamaah anu sok ngiring silih doakeun sareng simkuring boh ngawalar salam dina komentar atanapi teu dina komentar ge teh sawios dan ini mah moal tiasa nulis dina komentarnya. Bagian budak ngora eta ujang-ujang tembongkeun ka nini nya karunya. Para wargi rahimakumullah, hikmah diantawis hikmah tina urang dipaparinan wabah corona ieu mudah-mudahan ngajurung kana diantawis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul, aktsiru dzikra hazimil ladzat, kudu nyeureurkeun aranjeun kana eling kana anu ngaruksak pirang-pirang kanikmatan. Eta sing saleueur eling maot maksudna. Ku ayana ieu wabah corona mudah-mudahan anu tadina urang emut kana maot teh ngan 10%, 20%, mudah-mudahan sing ningkat jadi 80%, 80% areling kana maot. Da salaresna mah rek aya corona, teu aya corona, urang dianjurkeun areling kana maot sadayana. Margi Rasul ngadawuhkeun kafa bil mauti wa'idhon, lamun urang daek mamatahan diri ku maot maka bakal ngahasilkeun nasihat anu luar biasa. Mun hate urang toleh cinta kana dunia, hesek cinta kana akhirat, ku eling kana maot teh jadi katakan cinta kana dunia teh. Bapak Ibu sadayana, urang gaduh artos 100.000 mun ngarasa hirup lila keneh kurang jeung leutik. Tapi lamun urang inget engke siang ge bisa maot, engke sore ge bisa maot, maka 100.000 teh ageung teuing. Lamun urang ngarasa hirup jauh kana maot, jongjon dina maksiat teh. Dangke ge geus maksiat kaburu keneh tobat. Tapi lamun urang ingat kana maot, buah-buah mun teu buru-buru tobat teu kaburu naon. Buah-buah mun teu kabur buru-buru tobat teu kaburu kaburu maot gitu tah. Ya kitu keneh urang dina ibadah, lamun ngarasa jauh keneh kana maot, jongjon we da asal lega keneh waktu. Tapi lamun urang eling kana maot, maka bakal buru-buru. Da sieun eret manten waktu urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Para wargi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peupeujeuh kasadayana ku ayana ieu virus corona, anggap ieu teh teguran bahwa urang paroho kana maot.
sing jadi pangdorong ningkatna ibadah, sing jadi pangdorong eureuna maksiat, sing jadi pangdorong ingetna ka akhirat, sing jadi pangdorong nekena cinta kana dunia. Bobojo sim kuring ulah kalaka ngiringan terpancing ngomentar berjeng urang sanes kapasitas ilmu ngiring perdebatan nah ngiring ka blok himbauan pemerintah nah ngiring ka blok anu teu ngiring himbauan pemerintah. Keun bae anu ngiring kana himbauan pemerintah seueur ulama di dinya nu tanggal waler, anu teu ngiring kana himbauan pemerintah seueur ulama di dinya nu tanggal waler, insyaallah nu mana wae ge aya ulama nu tanggal walerna. Kade bisi kalah kasibuk kurang debat masalah eta sehingga Quran teu dibaca-baca, ibadah jadi turun, kasih eta jadi kuhul, geus kuhul tambah kuhul. Na'udzubillahi min dzalik. Daripada capek debat nu karar itu, mending keneh dipake maca Quran, mending keneh dipake istighfar. Sing aringet ieu teh teguran keras ti Allah, jangan ringan urang sing langkung aremut kana maut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayeuna mah bade anu ngiring himbauan kana himbauan pemerintah lalinggih di bumi ngaliburkeun sementawis aktivitas di luar, sok balap dina ibadah. Da di bumi ge bisa ibadah, ulahkeun dikerem di bumi, di penjara ge bisa ibadah. Ulahkeun di penjara jalma geus ngagoler bisa ngicep wungkul tapi akalna normal keneh bisa keneh ibadah. Mentak diwajibkeun keneh salat tenang we, kumaha wae kaayaan urang salagi akal urang normal keneh eta teh bisa ibadah. Ulahkeun di karantina, ulahkeun ulah kaluar ti bumi, cek kuring ge di penjara ge bisa keneh ibadah. Geus ngagoler akal normal keneh bisa ngiceup pungkul ge atau geus teu bisa ngiceup pungkul ge akal bisa keneh ibadah, maka salat diwajibkeun keneh. Geus ulah kalau kasibuk debat kemudian media sosial nyangka kasih anu lemah akidahna itu nyangka teu ikhtiar Allah, mending keneh istighfar, mending keneh lobakeun maca Quran, sing areling bisi dicabut nyawa keur kitu. Komo urang ilmu natu apal lain kapasitasna atos himbauan sim kuring ka para jamaah mending urang seueurkeun ibadah ka Allah. Numawi sim kuring kamari ngaliburkeun santri sateacan ngaliburkeun sim kuring kieu nyarios ka santri teh. Ya barudak kade ieu liburan lain liburan sakumaha sok diartikeun ku urang. Mengpengker libur ti pasantren rek piknik, mengpengker libur ti pasantren dipake memotoran ulin kade. Ieu mah liburan jang kamaslahatan nya. Mawi sakitu sim kuring maparinan PR ka budak santri teh sadinten sawengi ulah kurang 2 juz maos Al-Qur'an, syukur-syukur langkung. Sadinten sawengi ulah kirang maos sholawat 100 wangsulan, syukur-syukur langkung. Sadinten sawengi ulah kirang naon bieu teh sholawatnya istighfar sadinten sawengi ulah kirang 200 wangsulan. Maos Quran ulah kirang 2 juz, maos sholawat ulah kirang 200, maos istighfar ulah kirang 200 dina sadinten sawengi. Sabab ieu mah lain liburan rek piknik. Cenah jamaah bade ngiringan kana ieu amaliyah mangga hatur nuhun seragam jeung sim kuring. Sim kuring kitu nyeurkeun maos Al-Qur'an, nyeurkeun sholawat, nyeurkeun istighfar. Janten ka para jamaah sadayana wargi-wargi sadayana candak hikmahna ku urang. Iraha deui ieu hate dicandak ku urang kalawan gampang eling kana maot. Geus we kitu. Nya, mun sabenerna marek aya corona eueuh corona urang teh sing areling kana maot. Da tiba heula ge geus aya corona matina Toyota nya. Corona jeung Corolla geus. Ayeuna mah sing areling kana maot. Anu libur aktivitas lain libur kalah piknik. Kade. Lain libur kalah ka arulin sanes.
libur aktivitas majelis taklim, sok maca Quran di bumi masing-masing, sok istighfar di bumi masing-masing, sok solawatan di bumi masing-masing, pindah tempat wungkul. Ulah kalau sibuk dararebak teu satuju kuring mah khususna jamaah kuringnya teu satuju kalau kesaribuk dararebak, emosi itu emosi ieu, ledek itu ledek ieu. Ulah geus urang mah bade ayeuna libur majelis taklim umpamana ibadahna pindah ka bumi, seueurkeun maca Quran, malah mah sing beki khusyuk da aya pangdorongna kuat urang araling kana maot. Istighfar teh sing garang pangeclak cai soca geuning ari Allah geus ngersakeun mah sararieun jalma teh kumaha, padahal mati baheula ge Allah teh bisa nyebut nyawa ka urang sadaya. Jadi sim kuring di dieu ge libur teh lain bagian piknik, lain bagian arulin, ieu mah keur libur dalam rangka teguran ti Allah. Urang teh para roho sugan teh rarasaan teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengumuman pangeras teh jeung batur padahal mah urang ge pasti lain meureun. Urang para roho nempo dulur urang baraya karabat urang dibarungkus ku kain kafan rasa teh jang batur we jang batur diri urang pasti nya urang poho anu dikubur diidak-idak ku taneuh dituruban ku papan rasa teh batur padahal mah diri urang pasti nya tak kitu ka jamaah dina enjing ieu sim kuring peupeujeuh anu intina ulah kalah terjebak sibuk ku perdebatan kudu ngiring ka blok himbauan pemerintah atau teu rugi anjeun rugi keun eta mah bagian ulama nu darbatna, keun eta bagian nu garaduh ilmu nu darbatna. Urang mah balap we dina kasayan anu ngiring kana himbauan pemerintah nu teu ngiring kana himbauan sok balap dina kasaya. Buktikeun urang sanajan libur ti majelis taklim geus ulah berdebat ayeuna mah sok sing leuwih rajin maca Al-Qur'an jang nambalan nu diliburkeun, sok sing rajin sholawat jang nambalan nu diliburkeun, sok sing rajin istighfar jang nambalan nu diliburkeun. Malah sim kuring biasana sareng jamaah wayah kieu tarang nguruk jamaah, hikmahna wayah kieu meureun sim kuring biasa silaturahmi sareng jamaah. Nah kitu painternya ka jamaah sadayana ieu tawis sim kuring ka nyaah ka sadaya jamaah da salira aranjeun teh jamaah di mana wae saha jenenganana sadayana ge ageng jasana ka sim kuring ngahajakeun tebih-tebih aribadah dina tempat sim kuring, ngahajakeun tebih-tebih ngongkos sarumping ka tempat sim kuring kadang kahujanan halodok geus kantenan. Itu hiji jasa nu luar biasa kanggo sim kuring. Mawi ieu kasauran sim kuring lain jang bahan debat geuneun tapi dasar kanyaah kasadaya jamaah anu selalu ngarencangan sim kuring dina ibadah. Da sim kuring mah ku direncangan ibadahna ge geus kajadikeun kabungah nu luar biasa. Kompleks sim kuring pasantren sim kuring di sarolawatan, di istighfaran, balor jamaah sholat itu luar biasa. Mawi sim kuring melang bilih para jamaah terjebak ku perdebatan nu teu perlu tos. Ayeuna mah urang keur ditegur keras ku Allah sing areling kana maot sadayana. Sanes berarti ulah mikiran dunia, tapi sok siar dunia. Tapi sing emut eta dunia teh jang bekel urang ibadah ka Allah bebekelan sabada maot. Itu da ari hakikat dunia nama tinggalkeun sok ngemut sadayana. Mawi mudah-mudahan ngalangkungan ieu silaturahmi anu singkat. Mudah-mudahan sadaya jamaah teu leupas tina niat urang fastabiqul khairat balap dina kasayan anu pada akhirna sing emut kana papatah sim kuring pada akhirna nu dikejar ku urang adalah maot dina kaayaan husnul khotimah. Paribasana sanajan ka tukang urang kotor ku dosa model kuring, sanajan ka tukang urang caliweura dina ibadah model kuring, contona nyaketan kana maot mah
hayang kerajin ibadah, hayang kereling ke Allah. Dan nu diburu ku urang adalah maut husnul khatimah. Hatur nuhun ka sadaya jamaah tina sagala rupi perhatosanana, ka sadaya wargi-wargi tina sagala rupi perhatosanana. Hapunten bilih seueur kakirangan margi nembean luap laib jeung segala rupa ala budak ngoraknya keun bae lah darurat ieu mah. Hatur nuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.